Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Bapak Ibu, bilang pangajen hormaten simkuring, kerancangan siswa anu kusimkuring dipika cinta, sareng sadaya hadirin anu hadir dina ieu waktos. Puji sareng syukur, hayu urang sanggakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos nasihan kesehatan sareng kasempetan pikeun urang tiasa kempel di ieu acara. Eta Festival Tunas Bahasa Ibu dina kaayaan sehat walafiat. Sehilap sholawat sinareng salam, mugia ngocor ngagolontor kajuningan urang sadayana. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin anu kuring dipihormat, panalungtikan nu diayakeun ku BPS Badan Pusat Statistik tahun 2010 netelakeun yen secara nasional ngan 18,8% masyarakat Indonesia anu make basa Indonesia salaku basa induna. Cindekna di Indonesia secara umum masih kene loba masyarakat anu campur gaulna make basa induna sewang-sewangan. Di Jawa Barat sorangan anu warga masyarakatna bumulur di daerah penyangga ibu kota dugi ke daerah wates Jawa Tengah miboga sababaraha wilayah anu katelahna daerah heterogen. Nu biasana hirup kumuhna jauh ti pusat daya Jawa Barat eta Bandung. Atuh daerah heterogen teh miboga tantanganna sorangan dina pamakean basa indung nu mangrupa identitas suku atawa daerah teh. Hadirin anu kusimkuring dipihormat, salaku generasi ngora anu tumuh di daerah heterogen, simkuring ngaraos perlu pisan numbuhkeun kareueus kana basa jeung budaya Jawa Barat. Tapi sakapeung, simkuring anu asli Sunda sok mangkarunyakeun ka batur-batur simkuring anu sanes urang Sunda, tapi kedah diajar basa Sunda di sakola. Kuring wae oge teu patos leres dina ngangge basa Sunda. Komo anu lemes mah sakapeung seueur teu apalna. Kapan di daerah kuring mah malah basa Sunda teh arang langka diangge. Da cakepna ka ibu kota negara nu khasna gue elu. Basana ge Melayu Batawi. Matak upami nuju diajar basa Sunda teh seueur pisan anu kagadanta alias teu jelas utamana kanggo rerencangan kuring anu sanes urang Sunda. Tapi kapan saur paribasa oge pindah cai pindah tampian atawa paribasa populer dina basa Indonesia nama di mana bumi dipijak di situ langit ditunjung. Daek teh daek, purun teh purun, rerencangan kuring kedah diajar basa Sunda. Lamun tu kuring di tengetan mah, rerencangan kuring sok sarumanget, lamun materina teh nginaan kebudayaan. Sapertos kauleungan barudak, ngabeas kampung adat, atau ngawi Sunda. Malah mah diajar aksara Sunda ge sok dikareseukeun. Tapi lamun diajar siga maca novel, carpon, pupuh, jeung nu sanesna mah sakapeung katingali laliereun. Da meureun ngerasa loading atawa roaming teh seueur nu teu ngartosna. Sok sanajan bapak atawa ibu guru oge ngangge pangantar basa Indonesia dina ngadugikeun materina. Hadirin anu kusimkuring dipihormat, sabada dengan dongeng simkuring teh tadi, simkuring ngaraos ieu daerah heterogen teh mika butuh trik-trik khusus pikeun numulkeun kareueus tur kana budaya Jawa Barat. Di antarana nyaeta kahiji, generasi ngora kedah seueur dipasihan kaweruh kana basa jeung budaya Jawa Barat tiasa ngalangkungan pengajaran di sakola atawa misalna iklan atawa wawaran anu ngalebetkeun basa Sunda dina jero eusina. Anu kadua, kedah mungkin seueur bacaan anu bilingual atawa aya terjemahna. Basana oge kedah anu basajan supados makin gampil dipika hartos. Katilu, di daerah heterogen pengajaran di sakola sakedahna ngalebetkeun basa lokal atawa basa wewengkon dina bahan bacaan supados karaos kontekstualna. Misalna ngalebetkeun istilah-istilah Batawi. Ayeuna pun istilah pikeun ngadudukan runtah. Ilok istilah tina piraku. Bagen anu hartosna keun wae atawa biarin. Supados para siswa ngaraos caket sareng pengajaran basa Sunda. Da seueur kekecapan sadinteuna anu aya dina teks bacaan. Kaopat, materi pengajaran basa Sunda kedah langkung tiasa ngirut atawa menarik kangge para siswa. Misalna, ngawanengkeun kadaharan ka Sunda, adat istiadat, jeung budaya. Tu langkung sae deui lamun seueur praktekna. Kalima, umajak ka para influencer supados tiasa nyelipkeun konten-konten kebudayaan Jawa Barat kalebet basa indungna supados masyarakat langkung wanoh, langkung resep, tur mikareueus. Ku cara mikawanoh, insya Allah bakal bogoh. Mugia atuh kapayuna mah bawa urang Sunda, urang Batawi, komo urang Batak, Manado, jeung rea-rea deui manusia Indonesia anu hirup di daerah heterogen di Jawa Barat bakal mencinta jeung mikareueus kana basa jeung budaya Jawa Barat.
kalebet bahasa jeung budaya Sunda. Amin ya robbal alamin. Sakitu anu tiasa kapihatur. Hadinten buah saninten diparapatan. Hapunten abi hapunten, milih aya kalepatan. Cak ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.